balas narasi rohangan informasi menyuguhkan rupa-rupa carita di sabudaran urang. Tepangkeun nami simkuring Azam sareng simkuring Salma. Dina edisi ieu warsana bade ngulik salah sahiji usaha dina wadang fashion nu keur jadi perhatian masyarakat nyaeta Pepulpa Butik. Pepulpa Butik jeung pikawan ku konsep busana nu modern sarta pilihan pakaian nu rupa-rupa timimiti gaya kasual nepi ka formal. Teukur nuturkeun tren, Pepulpa Butik oge ngutamakeun kualitas jeung kanyamanan sangkan konsumen ngarasa percaya diri. Terus non wae nu ngajadikeun Pepulpa Butik beda nu butik sejenak. Pikeun terang leuwih genre ngeunaan konsep jeung kegiatan di Pepulpa Butik, ayeuna urang tos nyambung sareng reporter di lapangan. Ka reporter waktu sareng tempat disangkakeun. Sampurasun pemirsa, monggo nami Abi Tiara. Abdi di selaku reporter bade ngareview butik bahan-bahan butik. Iya. Jadi Abi bade naros kata teh konsep atau ciri khas anu dipigeboga ku butik ieu. Naon wae? Acuk-acukna di dieu muslim, terusnya anu ara unik sareng lucu we gitu. Nu kadua, saha wae target konsumen anu jadi sasaran butik ieu? Ya, ibu-ibu dong, ibu-ibu, anak muda, perempuan, cewek. Nu katilu, iraha butik ieu mimiti ngadeg jeung kumaha perkembanganna nepi ayeuna. Ngandegna 12 Januari 2025. Perkembangannya alhamdulillah sangat antusias ibu-ibu sareng anak muda untuk melihat pakaian-pakaian. Nu kaopat, di mana lokasi butik ieu sarta naha milih tempat eta? Di Jalan Cimanuk nomor 50. Rumadi milih tempat ieu, jalannya tuh strategis, banyak orang yang lalu lalang. Anu kalima, nah butik ieu milih ngajual produk fashion anu tangtuk. Ya karena Abi gitu sering nggak acuk gitu anu lalucuk gitu sareng aronik gitu jantan rencangan melihat gitu ya terinspirasi lah dari orang-orang juga. Anu kagenep, kumaha cara butik ieu ngajaga kualitas produk jeung kepuasan pelanggan? Ya dengan pelayanan yang baik, harga yang worth it gitu loh, nggak terlalu mahal, sangat dijangkau oleh warga di Garut ini. Hatur nuhun ka teteh anu gaduh butik ieu. Nuhunna pertanyaan terus dijawab. Sami-sami. Dah, Abi di dia atau sareng pelanggan butik di dia tepangkeun nami teteh. Teh paha. Ya, kumaha bade tumaros. Hiji naon anu ngajadikeun anjeun resep balanja di butik ieu? ownernya cantik banget. Anu kadua, saha anu biasana nganjurkeun atawa nyarankeun anjeun balanja di dieu? Itu rencangan Abi. Teh aja. Syuk. Dadah aja. Anu katilu, anjeun biasana datang balanja ke butik ieu iraha? Neng kira neng Abi mau nabi ayeuna itu nu sering mah Abi nabi Itu ayeuna. Abi dia cuma 2 kali. Nabi ayeuna. Nu kaopat, di mana anjeun biasana manggihan informasi ngeunaan koleksi anyar butik ieu? Instagram. IG. Nu kalima, naha anjeun milih butik ieu tibatan toko sejen? Listing sama Besti. Salam Besti. Jadi punya besti guys. Sama gemes gitu. Nu kagenep, kumaha pengalaman anjeun salila balanja di butik ieu naha geus nyukupan? Salam dokter. Balanja. Nuhun, hatur nuhun ka teteh. Hatur nuhun sakitu nu Abi biasa ditepikeun sakitu milih aya kelempatan atau kesalahan. Hatur nuhun. Dihaturkeun ka studio. Hatur nuhun kanggo laporanna ti lapangan.
Tina laporan tadi biasa dicendekan yang fakulta butik tesa ukur nawiskan busana modern, tapi oke utamakan kualitas dan kenyamanan pikan para konsumen. Mugia ayat Repulpa Butik tiasa jantan inspirasi pikeun usaha-usaha lokal sajana dina bidang fashion. Sakitu warta nu tiasa dibidangkeun dina edisi ieu. Hatur nuhun parantosnya sikeun warsena warga 11 narasi simkuring Salma sareng Simkuring Azam pamit undur diri. dugi kapendak deui dina edisi salajengna. Wilujeng sia.